La ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wabilus kelas 10 Penak Desa Tribodos Bapak Tabriji atanapi pabiji dina pelajaran bahasa Sunda Arabnya. Kumaha kabarna sadayana, mudah-mudahan sehatnya. Alhamdulillah dinten ayeuna para wargi sadayana Wabilus kelas 10 orang bakal medar materi bab kedua. Ayeuna apal materi bab kedua naon? Insyaallah materi bab kedua anu bakal kurang dipedar ayeuna nyata taya sanes judulna dongeng atuh dengeng dongeng sanes ngabodo budak cengeng nya benten deui ieu mah nya ieu mah dongeng loba pan cek dongengna kitu tah. Ieu materina kedah diregepkeun mung satacana kada hilap dina buku catatan kedah ditulis ieu materi teh salian diregepkeun kada ditulis anu kaduana absen heula dina Classroom. Nomor kaduana kedah like sareng komen tina channel YouTube Tabriji Kosbosna kada eta ulah hilapnya. Mangga regepkeun materina catet dina sewang-sewang buku catatanna. Kos kumaha materina mangga regepkeun. Dongeng atawa dangiang cek basa sejena nyata mangrupa salah sahiji golongan carita dina wangun prosa atanapi lancaran. Lamun nilih kana wandana jeung eusina dongeng teh kaasup kana rekaan baheula anu ilaharna eta dongeng teh pikeun barudak. Margina patepatan anu jadi latar tina eta dongeng dina carita dongeng tokoh-tokohna oge nyaritakeun lain jalma wungkul, kadang aya sasatuan atanapi makhluk sejenna anu latar patempatana teh kayaan baheula gitu. Salian ti eta dongeng nyaeta carita anu teu asup akal jeung teu kajadian. Biasana sok nyaritakeun kejadian zaman baheula gitu. Bahkan lamun nurutkeun pengertian tina dongeng nyaeta dongeng teh mangrupa carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukuranana parondok. Sajaba teh eta oge dongeng mimiti gelarna tina wangun lisan. Sumebarna ti hiji jalma ka jalma liana tur teu kapanggih saha anu ngarangna atanapi anonim lantaran sumebarna dina wangun lisan. Itu eta arti pengertian tina dongeng. Terus lamun numutkeun kana papasingan dongeng ieu seueur pisan dumasarkana eusi bahwa dongeng teh dipasing-pasing jadi 7 bagian. Aya dongeng pabel, anu kaduana aya dongeng babad atanapi sage, anu katiluna aya dongeng kahirupan jalma biasa. Aya oge dongeng miteu, aya oge dongeng pienteungeun, aya oge dongeng pamuk. Terus salian ti dongeng pamuk oge aya dongeng sasakala. Eta papasingan tina dongeng. Naon hartina dongeng pabel? Dongeng pabel teh nyata dongeng anu caritana teh ngajarkeun moral atawa atikan budi.
cek bahasa orang nama dongeng teh disebut, bahasa keren nama disebut dongeng fabel gitu nya. Ngan ilaharna dongeng sasatuan disebut teh dongeng fabel teh nya. Jadi paripolahna nyaritakeun kawas jelema atanapi upana bae biasana nyaritakeun dina pikiran eta si sasatuan teh okos ngabogaan akal jeung pikiran kawas watak jelema we kos kitu nya. Anu kaduana dongeng babat. Bahasa lain tina babat teh berarti dongeng sage atanapi dongeng legenda. Dongeng sage aya dongeng sage mah berarti dongeng anu nyaritakeun ngeunaan kapahlawanan gitu nya. Nyaritakeun kehidupan manusia di masyarakat jeung dina sajarahna gitu. Biasana mah upami dongeng sage mah mangrupa carita peperangan di zaman baheula. Umumna mah nyaritakeun tokoh legendaris serta panjang tur eusina teh kapahlawanan gitu. Misalkan contohna Prabu Siliwangi jeung sajadina. Anu katilu aya oge dongeng kahirupan jalma biasa atanapi teu umum disebutna teh eta dongeng parabel gitu. Aya dongeng parabel mah dongeng anu eusina teh nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap mahiwal ti batur, beda jeung batur teh. Caritana loba pikaseurieun tapi ngandung hiji atikan nilai gitu. Nya contohna misalkan dongeng-dongeng si Kabayan, Abu Nawas jeung sajabina. Anu salajengna aya oge dongeng miteu. Aya dongeng miteu mah nya atanapi mitos. Eta dongeng anu nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap keramat ku masyarakat gitu. Emang umumna ari dongeng miteu mah raket patalina jeung kapercayaan masyarakat zaman anu pakuat paketna jeung hal-hal anu goib. Misalkan contohna dongeng Nyi Roro Kidul nya, aya oge dongeng Nyipri ya gitu jeung sajabina dongeng Srida nya. Salian ti dongeng miteu aya oge dongeng pienteungeun. Aya pienteungan berarti aya pulungan pikeun urang anu eusina mangrupa tuladen pikeun kahirupan manusia. Contohna misalkan aya dongeng contohna Cikaracak Nyinggang Batu laun-laun jadi legok tah eta kos kitu nya. Terus aya oge dongeng salajengna dongeng Pamuk. Ari dongeng Pamuk mah dongeng anu nyaritakeun kagagahan atawa kasatrian hiji jalma nya anu patalina jeung tokoh atawa kajadian sajarahnya. Contohna misalkan anu kasup kana dongeng Pamuk teh seperti dina dongeng Prabu Siliwangi nya anu pernah marentah di wewengkon Pasundan kos kitu nya. Pokona mah anu patual patina jeung sajarah gitu nya. Atanapi dongeng Sri Baduga Maharaja tah eta kasup kana dongeng Pamuk. Aya oge salian ti dongeng Pamuk nyaeta dongeng sasakala atanapi asal usul atanapi disebut nama dongeng legenda. Lamun dongeng legenda mah atanapi sasakala eta nyaritakeun asal usul anu hiji eta kajadian teh nya bener-bener kungsi aya gitu dina waktu nu can patilila serta tempatna di lingkungan anu geus dipikawanoh ku urang ayeuna gitu. Aya dongeng sasakala eta kaasup kana golongan carita anu geus turun temurun gitu nya. Biasana dongeng legenda nyaritakeun asal muasal kajadian di hiji tempat atanapi kajadian tutuwuhan sato atanapi jeung sajabina nya.
Contohnya misalkan legenda agama, aya legenda alam goib, legenda tokoh jalma, legenda tempat, atau legenda wewengkon anu nyaritakeun patula paltarina jeung hiji tempat kos kitu nya. Tah eta perkawis aya papasingan tina dongeng. Selain teh eta, lamun nungutkeun kana dongeng, dina dongeng ge aya unsur-unsur pangwangun atanapi anu gambentuk tina dongeng. Naon wae ta unsur-unsur anu kaasup kana pangwangun dongeng teh? Nomor kahiji aya tema, nomor kadua aya galur atanapi plot atanapi alur, anu katilu aya tokoh carita atanapi palaku, nomor kaopat latar atawa setting, nomor kalimana aya amanat. Naon hartina tema? Jujur sebutan lain tina tema teh cek urang mah adengarna tema atawi jujur teh sarua jeung ide atanapi maksud atawa tujuan anu hayang dihontal ku pangarang dina hiji eta carita dongeng gitu, anu baris kapanggih ku pamaca atawa pangreungeung sabada maca atawa ngadengikeun dongeng. Sageus ngadengikeun dongengna ai galur mah nomor kadua galur atanapi plot atanapi alur, eta berarti jalan carita runtuyan kajadian tina eta dongeng. Unsur anu katilu aya ge tokoh carita. Tokoh carita mah berarti sebutan lainna disebut palaku jalma atanapi pihak anu ngalalakon dina hiji eta carita. Aya oge salian ti tema, galur, tokoh carita tadi palaku aya nu disebat latar. Ai latar mah cek bahasa kerenna mah setting. Nya anu dina HP mah HP Android gambarna gambar ieu tah. Okos ieu kunci gitulah. Ai latar mah nyata biasana patula patalina jeung waktu serta tempat kajadian hiji carita dongeng. Anu kalimana amanat, berarti amanat mah pesen anu aya dina eta carita lamun pamaca atau nu ngadengikeun eta carita teh nya, carita dongeng kos kitu. Sajaba ti unsur-unsur pangwangun dongeng salajengna aya ciri-ciri dongeng. Kabeh ngabogaan ciri atanapi cek bahasa dina kitab disebut nate tetengger atanapi alamat. Ya ge sarua ngan alamatna lain alamat palsu. Eta mah ayu ting-ting. Nya ieu mah ciri-ciri dongeng, ngabogaan ciri-cirina. Nomor kahiji dina ciri-ciri dongeng teh caritana para rondok henteu panjang. Walaupun orang bogan bagus panjang sanes kadinya ieu mah caritana pondok gitu nya. Anu kaduana aya anu bagian pamuhalan atanapi teu asup akal pamuhalan teh. Ciri anu katilu asup kana wangun lancaran jeung ugeran. Nah sababna karena aya sebagian anu sok dikawikeun gitu. Misalkan jeung batur masing alakur eta kos gitu. Kudu hirup repeh rapi ulah sok papasiaan, kudu hirup repeh rapi tah kos kitu eta yang dihalangkeun teh dikawikeun teh samodel kos kitu. Aya anu diugeranekeun kitu nya. Anu salajengna nyaeta anonim. Aya anonim mah teu teu kapanggih saha anu ngaranna gitu. Aya oge ciri-ciri teh sifatna pralogis, aya pralogis mah nyata mibanda logika anu beda jeung logika anu umum. Eta pralogis bukan prologis, ieu mah pralogisnya. Anu salajengna sifatna tradisional, artina turun-temurun dina sumebarna teh gitu. Jeung pola dina ngadongeng masuk angger gitu nya. Eta anu kasup kana ciri-ciri dongeng. Sajaran salianti ciri-ciri dongeng aya oge sajarah kamekaran jeung sumebarna dongeng. Berarti aya asal muasalna kawit ayeuna dongeng teh kos kumaha gitu. Lamun ditingali karena sajarahna eta
kapungkur tina sastra lisan di Tatar Sunda berarti Jawa Sunda gitu. Kira-kira zaman buhun zaman kapungkur eta nya di ciriana ku ayana pangaruh Hindu gitu dina ieu zaman teh anu kapanggih dina dongeng teh dina zaman sastra anu teu kapanggih aran pangarangna gitu, seperti carita-carita pantun, carita mitologi, pabel-pabel, jangjawokan gitu, asihan jampe-jampe kawi eta awalna teh ku ayana dongeng teh gitu nya. Aya oge anu seperti wawacan takos gitu eta lamun nulkeun kana sajarah kamekarana perkembangan tina dongeng. Salian tina nu bieu sajarah aya ge fungsi dongeng. Lamun fungsi dongeng mah lamun kurang ditengah-tengah kunon make dipelajari bab dongeng ti kelas 10 teh ternyata tina dongeng teh seueur pulungeunana. Naon tah urang sanggeus maca dongeng atanapi mempelajari dongeng teh jadi urang teh nyaho kana turunan, urang teh jadi nyaho kana panca kaki, urang teh jadi nyaho kana asal muasalna tempat, urang teh jadi nyaho kana lemburna bokayaan alamna bokayaan tali parantina gitu. Tah sanggeus urang ieu teh gitu memedarkeun dongeng teh jadi atanapi kieu angke anak induk cucu urang jadi manggih ruang tina pagawean karuhun pikeun bakal hirupna gitu. Intina mah aya atikan aya moral pieunteungeun tina eta dongeng. Tah mung sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna nya sregepkeun deui dina eta dongeng wayahna. Tas sakitu materi anu kurang dipedar dinten ayeuna mudah-mudahan aya manfaatna. Ulah hilap eta materi sadayana kedah ditulis di buku sewang-sewang. Nomor kaduana insyaallah dina pertemuan salajengna urang bakal ngalaksanakeun tugas kanggo sewang-sewang. Tah sakitu ya mudah-mudahan aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.